Tiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaman sadayana, mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 12. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan karangan bahasan. Dina mata pelajaran muatan lokal bahasa Sunda kelas 12 semester ganjil SMA Negeri 1 Limunding tahun 2002 kalayan guru kapal Rusdiana SPD GL. Karangan bahasan. Naon anu disebut karangan bahasan? Aya nu apa? Mohon. Tares. Karangan bahasan teh. Nah, tapi acan kana karangan bahasan urang kenapa orang kompetensi dasar? Kompetensi dasar nyata analisis struktur dan unsur kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda, membuat dan menyajikan bahasan tentang tradisi Sunda dalam bentuk karangan, infografis, atau film dokumenter sederhana dengan memperhatikan kaidah bahasa Sunda. Selanjutnya, kedang ayat tujuan pembelajaran. Naon tujuan pembelajaran? Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan isi, struktur dan unsur kebahasaan teks bahasan serta dapat membuat dan menyajikan bahasan tentang tradisi Sunda dalam bentuk karangan, infografik atau film dokumenter sederhana dengan memperhatikan kaidah bahasa Sunda. Lajeng daftar isi dina kagiatan diajar urang ayeuna ngeunaan karangan bahasan kahiji medar berkala pedaran tradisi Sunda. Kedua, wangun tulisan pedaran Sunda. Katilu, maham struktur pedaran Sunda. Kaopat tulis pedaran Sunda. Kalimana urang latihan soal. Kagenap, contoh teks pedaran tradisi Sunda. Numpamungkas nyata latihan soal. Salajengna urang pedar perkara karangan tradisi Sunda. Bahasan atau pedaran teks tulisan anu mudah hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapandi boh tina hasil panalungtikan boh tina hasil pengalaman urang sorangan tangtuna aya pangaweruh atawa kanyaho nu anyar nu gede manfaatna keur maca. Sabenerna bahasan teh mesarua jeung esei anu biasa urang kapendak di majalah atau di koran atau artikel boh cara nulisna boh isina ngan dina esei atau artikel mah subjektivitasna pamanggih nulis lebih gede jeung lebih jelas. Salajengna wangun tulisan pedaran Sunda. Nah ieu bentukna wangun teh bentuknya cara nuliskeun tulisan bahasan bahasa Sunda teh rupa-rupa. Di antarana aya 4 argumentasi, deskripsi, narasi, jeung eksposisi. Gitu, mainkan. Saya mengenana argumentasi teh wacana nu cenah diperkeun. Jeung nerangkeun bener teu hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat nepi ka percaya jeung ngahudangkeun pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Wangun karangan nu kadua. Wangun deskripsi. Deskripsi teh tulisan nu ngagambarkeun objek. Jadi objekna tempat atau kejadian secara genre. Kapamaca sehingga nu ngarasakeun langsung eta kajian digambarkeun dina wacana. Jadi siga nu ngalaman eta kejadian teh. Salajengna narasi. Narasi teh mangrupa tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kejadian di mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy. Ya, ngaruntuy turun ngaruntuy anu runut. Ya. Gitu, panginten. Terus kana eksposisi karangan pamungkas. Eksposisi teh wacana nu isina ngajentrekeun. Tur medar hiji objek prosesna, tujuanana jeung gunana. Tulisan bahasan ilaharna sok make tulisan campuran. Contohna deskripsi jeung narasi dihijikeun. Atawa narasi jeung argumentasi dihijikeun. Tah dina
lawongan ayeuna urang kurang ngabahas atau napi medar ngeunaan wangun argumentasi. Jadi aya sabaraha wangun argumentasi. Jadi aya sabaraha wangun karangan bahasan tradisi teh? Leres. Aya opat. Sebutkeun. Mohon argumentasi, deskripsi, narasi, eksposisi. Leres. Eta pisan. Sakitu anu kapihatur disimkuring di Bapak dina pangajaran lawungan ayeuna. Hatur nuhun pendak deui dina pangajaran salajengna urang medar perkawis contoh-contoh wangun karangan bahasan. Sakitu anu kapihatur tepang deui di mangsa minggu payun. Akhirul kalam sanginten buatan inten cenah kaparapatan. Hapunten Bapak hapunten biaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang.